Bismillahirrahmanirrahim. Syarat Fatihah 10 sadayana, hiji tertib tuluy-tuluy kaduana, katiluna ngaraksa huruf Fatihah, opat ngaraksa tasydidna ulah salah, kalimana ulah repeh anu lila, genep ulah repeh anu henteu lila, anu naja magatkeun bacaanana, tujuh kudu maca sadaya ayatna, kadalapan ulah marobah aksara, sareng baris anu mantak robah makna, kasalapan macana Fatihah kudu sanggeus nangtung lamun dina sholat fardu, sareng maca sakabeh huruf Fatihah, sing kadenge ku awakna ka-10, sareng ulah kaselam ku zikir lian, anging amin imam nu ngamimitian. Bismillahirrahmanirrahim. 14 eta tasydidna Fatihah, hiji luhureun lamna lafaz bismillah, 2 tilu luhureun rahman rahim, 4 luhureun lamna Allahul azim, 5 luhureun bana rabbil alamin, genep 7 dina ra'na rahman rahim, luhureun dal yaumidin kadalapan, dina iyyaka na'budu kasalapan, dina iyyaka nasta'in 10na, dina siratal mustaqim 11na, 12 luhureun lamna allazi, 13 luhureun dot sing teliti, 14 luhureun lam lafadolin, ari ngaji ulah kegimbang kulin. Allahu a'lam bishawab.